Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, haturan, wilujeng sumbing, wilujeng tepang deui di channel di Kopian. Diskusi konsep pikiran. Mudah-mudahan urang sadayana salamina aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wargi sadaya, aya hiji patarosan naon sababna nepikeun kapoe ieu urang masih keneh bisa hirup ku melenang di alam dunya. Sedengkeun teu saeutik urang ngadenge beja atawa nyaksian sacara langsung dulur-dulur urang anu tadina jag-jag waringkas, anu tadina sehat wal afiat, tapi ujug-ujug geletuk we maot tanpa sabab-sabab anu memang bisa kaharti ku akal, tanpa cukang lantaran anu sabenerna mah teu sapira. Oge besa kedik dulur-dulur urang anu katarajang ku musibah, dipaparin ujian, diganggayong ku panyawat anu berat, dibere panyakit anu ririwit, tapi hirupna masih keneh panjang, tapi umurna masih keneh panjang. Nah sakurang-kurangna aya 3 jawaban karena eta pertanyaan. Anu kahiji, pangna urang masih keneh dipanjangkeun umur, masih keneh bisa hirup nepikeun kapoe ieu teh kamungkinan urang getol pikeun syukuran. Syukuran tina naon? Sabab secara batinia, secara hakikat anu matak manyangkeun umur teh nyaeta kekuatan anu maha dahsyat, nyaeta doa. Sok sanajan urang getol olahraga sangkan sehat, sok sanajan urang barang dahar diatur sangkan sehat, tapi eta mangan saukur sabagian leutik tina kekuatan anu bisa manyangkeun umur urang. Aya kekuatan anu leuwih gede nyaeta doa. Bisa panjangna umur urang teh akibat Allah Subhanahu wa taala geus maparin jalma-jalma anu deukeut ka urang, anu nyaheun ka urang tanpa ku urang disadari. Contona anu kahiji indung jeung bapa anu pangdeukeutna ka urang pasti doana leuwih-leuwih ngadoakeun ka urang. Anu kadua pamajikan salaki urang atawa anak-anak urang pasti doa-doana bakal tuluy ngagolontor ka urang. Bedituna tatangga anu deheus ka urang, dulur-dulur urang, baraya urang, boh dulur salemur, boh dulur saiman, atawa dulur saakidah, atawa saha wae anu deheus ka urang. Komo lamun urang misalna geus neuneun mirawe ka sasama nu kahadean, pasti anu narima kahadean ti urang teh bakal ngagolontor doana sangkan urang bisa dipanjangkeun umur. Tah ku kituna lamun nepikeun ka poe ieu urang masih keneh hirup, sedengkeun alasanna tina doa anu tadi, urang wajib pisan pikeun nganuhunkeun, pikeun syukuran ka kersana Gusti Nu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Eta anu kahiji. Anu kadua, Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun manusia, nyiptakeun urang gumelar ka alam dunya teh henteu sagawaya, henteu wawayagon, lain ngan saukur kaheureuyan, lain ngan saukur kaulinan, tapi nganu maksud jeung tujuan anu pasti. Nyaeta naon? Nyaeta urang digubrakeun ka alam dunya, dihirupkeun di alam dunya teh boga tugas jeung pancen garapan anu wajib digarap nepi karengsek ku masing-masing pribadi urang. Contoh leutik lamun dina kahirupan rumah tangga, lamun urang salaku nu jadi salaki, berarti urang boga garapeun, boga tugas anu kudu direngsekeun salaku jadi salaki anu bener nurutkeun Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang jadi bapa, boga garapeun, boga pigaweun, tugas urang salaku nu jadi bapa teh kudu kumaha. Lamun urang jadi pamajikan di hiji rumah tangga, aya tugas jeung garapeun anu kudu dipegawe nepikeun ka tamat salila hirup salaku pamajikan anu hade teh nu kumaha. Anak, mun urang salaku anak di hiji rumah tangga, eta ge urang geus dibere beban tugas garapeun. Naon wae kewajiban-kewajiban urang anu kudu direngsekeun. Beh dituna tugas urang di lemur urang, tugas urang di katatanggaan urang, tugas urang di nagara, atawa tugas urang dina profesi.
atau tugas urang dina sifat-sifat, dina kaayaan-kaayaan saimang. Tugas-tugas eta teh saimang jeung kamampuan, saimang jeung kaayaan urang sewang-sewangan. Anu beunghar boga tugas, boga garapeun kumaha kuduna jadi jalma anu beunghar teh. Anu miskin ge boga tugas, kumaha kuduna jadi jelema miskin anu memang dipikarido ku Gusti. Anu pinter boga tugas, anu bodoh ge boga tugas. Tugasna sewang-sewangan. Tugas eta kudu direngsekeun salila hirup urang. Jadi aya kemungkinan bahwa pangna urang masih kene bisa hirup kumelenang di alam dunia teh ku sabab tugas-tugas urang, garapeun-garapeun urang, kewajiban-kewajiban urang salaku makhluk Allah anu kumelenang di alam dunia can beres. Tugas urang can beres, garapeun urang can rengsek. Eta anu kadua. Anu katilu, pangna urang masih kene bisa hirup kumelenang di alam dunia nyaeta Allah teh Gusti masih keneh mere lolongkrang waktu ku sabab dua keayaan urang. Anu kahiji, lamun urang geus ngarasa yen urang teh geus hirup pinuh ku kaimanan, pinuh ku katakwaan, loba amal solehna, loba amal jariahna, loba kahadean ka papada jalmana, Allah masih keneh mere lolongkrang waktu, masih keneh mere kahirupan ka urang, sangkan urang leuwih ningkatkeun deui, leuwih ningkatkeun deui keimanan urang, leuwih ningkatkeun deui katakwaan urang, leuwih deui ningkatkeun amal kahadean urang, amal soleh urang, kahadean urang ka papada jalma leuwih ditingkatkeun deui sangkan ke dina mulangna ka kalanggengan urang bisa angkaribung, bisa rebo ku babawaan pikeun guareun jaga di alam kalanggengan. Hal anu kaduana, kaayaan urang aya kamungkinan lamun urang ngarumasakeun yen hirup teh masih keneh icikibung dina letak kamaksiatan, berarti urang kudu gancang-gancang ngarobah kamaksiatan eta ku kataatan. Lamun urang masih kene betah dina kabiasaan-kabiasaan anu salah, berarti urang kudu gancang-gancang ngarobah kabiasaan salah eta jadi kabiasaan anu hade. Komo lamun urang masih kene aya dina rareget dosa jeung kasalahan, nah urang berarti pangna dibere lolongkrang waktu kahirupan nepi ka poe ieu sangkan urang gancang-gancang tobat tina dosa-dosa urang eta. Nah ulah nepikeun ka urang mulang ka kalanggangan teh anu kuduna mah tadi rebo teh angkaribung teh ku bebekelan anu hararade ladang tina amal soleh urang, ulah nepikeun ka urang mulang ka kalanggangan teh angkaribung jeung rebo ku babawaan akibat tina dosa-dosa kasalahan-kasalahan jeung tina ladang kamaksiatan-kamaksiatan urang. Mata Allah masih kene mere hirup ka urang sararea sangkan urang gancang-gancang ngomean, gancang-gancang hudang, gancang-gancang sadar, gancang-gancang eling, gancang-gancang tobat tina naon rupa kasalahan dosa jeung naon wae anu matak ngarugikeun ka urang. Nah sakitu rupina, mudah-mudahan aya hikmah sareng manfaatna, bilih-bilih aya patarosan, bilih aya unek-unek, bilih aya tanggapan naon wae tiasa diserat dina kolom komentar. Sakitu rupina, hatur punten tina sagala rupi kalapatanana, tawakub dina kakiranganana oge nuhun tina sagala rupi paratosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.